Part 1. Obrolan zaman now. Banyak ya mak. Ya, kita tahu yang pisang sarwara sana dia. Keset lain dul, keset Mati koreng atau dia lah. lain dul, itu tingali bintang anu di langit itu teh stiker lainnya. Ah, pira aku dia bintang sakitu jauh na stiker. Kita mau bareng di kamar mana dia? Banyak orang teh langit teh wallpaper na aloh Hai na tuh, wallpaper mah tadi HP mana? Bener obrolan ayeuna mah baheula mah amal obrolan teh berat Ada aku mah mang. contohna nah urang lahir nah urang jomblo nah gorengan aya dua deui ah teuing orang mah karek dua mang tadi sumpah. Eta meureun ku emang geus biasa sabaraha hiji gorengan mang. teuing eta mah otomatis kan satu. Nah, cek urang ge bener. Sih mang, mah. Part 2. Nu penting ngopi. Nya penting-penting kieu mah ngeunahna teh mikiran kehirupan Aing memikiran hutang nu aya gajihan karek 2 jam nyesana teh rasa bersalah. Da hirup mah jiga kopi kadang pahit kadang ngangenin. Leres mang bener. Da kopi aya lagi yang menang nyokot di warung Cieni mencari bayar ya teh. Wah, jadi si kopi ieu teh bareng nganjuk di warung Cieni. Geus lah tong loba omong inum we isuk lah dibayar nama mun inget. Tuh. Part 3. Cerita cinta. Lain penting-penting kieu mah nu cocok mah mikiran cinta. Eta oge mun boga cinta paling ge maneh mah cinta ka Indomie. Si bener. Cinta ciga sawah di waktu subuh. Cinta di sawah kumaha emang nih? Iya dia baheula orang sok ngalajangkrik di sisi sawah. Datang hiji mojang bari mawa bakul sangu make baju karembo. Harita hati orang langsung kabuka ciga petakan sawah. Asik. Terus. Tapi manehna milih anu boga traktor, sedangkan orang ngan saukur begoleran dina luhur lumbung pare. Cinta gagal panen lu. Kabeh oge sagala bisa digarap, tapi hatena teu bisa dipelak deui. Halo, nu penting mah geus we aya mah cinta kagorengan meureun maneh dul. Anu pasti mengenyangkan, tidak bikin meninggalkan. Cinta bakal tubuh lamun bari dicolek ku cengek. Anjing nggak ada.